kumaha ieu hate supaya leres, supaya hijabna Allah, sehingga mengetahui tentang keagungan Gusti Allah. Eta nu sakuduna mah. Ya lain ilmu dibere, ku dibere ilmu pakai pamer. Urang can bisa khusyuk bae ge salat ieu henteu panasaran si kiai. Aya naon sih di diri aing kok teu daek khusyuk ieu salat? Aya naon sih hayangna riya bae? Aya naon sih ujub bae? Ta eta teh panyakit eta kunaon henteu diolah kunyana, dideteksi kunyana sehingga setik-setik deuk. Ieu mah panasaran mun can boga parabola. Kumaha sih ieu muka internet kumaha ieu di dieu coba kumaha blogna coba kumaha coba hayangnya hayang menelusuri dunia itu lah tuh lah sok aya nyakos kitu engke di jero narana kajin cuma ieu mah kula mah cenah geus imanan ieu aya nu mere guruna tah kieu mukana tek coba ge bareng dibuka ih jauh hijab karena iya geus dileungitkeun ku Allah hijab tolol jadi wah aya nu make kutang gede wah tolol teh coba eta nanaona masya Allah iya dunia jadi kos lain dunia ada urang gak masalah okos maling tidak juga itu haram maling banyak korupsi baik itu aman baik pejabat korupsi miliaran saya nggak tahu kirain saya nggak haram ya udah tenang aja tenang nggak apa-apa ntar di akhirat coba bagaimana lo sekarang lo ngumpet-ngumpetin lo gue juga tahu lo ngumpet-ngumpetin lo bilang nggak tahu lo biarin udah aman-aman saja ntar umur lo berapa lagi ntar di akhirat lo di sidang nanti kamu tahu apa enggak rasain lo antep kan orang aman kan bebejannya letihnya haram aman kan udah aman di dunia lo lolos dah ntar di akhirat lo lolos enggak neraka jahanam lo ayo guys pokoknya mah guys digitukeun baik urang Allah karim urang lamun nyaritakeun nurani kebalik lamun make hukum demokrasi liberal ketika aya jelema muson ranjang dianggap tidak punya nurani sebab dedeleuanana sakadar dedeleuan mata zahir tidak punya nurani manusia masa sih orang harus dibunuh tapi lamun neuleuna make hate make kolbu justru eta teh biang kerok eta teh nu kos kitu teh barang najis kocomberan diantep di negara urang berbagai kocomberan nu bau teh lain lalagan bau SMA kurang teh kudu disedotan bau kocomberan mah kurang diamankan berbagai babauan tapi babauan batin kurang diantepkeun mantak bahasa ge ya ulil albab nu baroga hate nu sampurna mun ngalaksanakeun ulil albab mun teu ngalaksanakeun teu boga nurani teu boga hate teu boga kolbun bagus sarua pada bok-brokna sanum kanu wajib non kitu ngalaksanakeun anak pamarentah berarti pamarentah urang bok sia nu neruskeun tah aing mah toser doang bro bisi aya pemerintah siapa yang bok bro kami tidak senang dibukakan melalui kacamata Al-Quranul Karim lamun nuturkeun sungut aing mah sia nyalahkeun ka aing Islam teh sia Islam tuturkeun Al-Quran ulah nuturkeun sungut aing mah sapira sungut aing Al-Quran tuturkeun tah kos kitu ngaku siapa bro aing ngaku mah tuh daek sia di kanarakakeun siap di neraka mantak pemerintah teh kuari siap ngejebur ka neraka
setiap lu jadi pemerintah berarti siap dipanggang sakitu bae geus mulai hese-hese jatuh dek ngalaksanakeun ieu nyana ti Allah diatur ku Allah beratnya keluar tina aturan Allah gara modar sia wari sia wae engke ku aing dikeprokan sia hidup naon sia hidup neraka jahanam ayo sia ku wari nya da dihormat engke lawan tah malaikat seren habek Gusti Allah ada Inggris sieun wari wageulaheun ganti mobil lah cenah ngomong ngaji deui minggu hareup masa anu nita ieu sia ka ditu ngaji di nu sejen sia anu ngameunangkeun zina anu kitu nang gara-gara nganunah oh saditu di dunia teu pernah ngerenyed hate acan sia awas ini sia ku ari keneh habeh ka nyawan ku batur aduh sia cak cawat aing gaduh ngaji atuh sia teh lain ka puncak ka ditu ngaji pajar nama heuh henteu maaf henteu tadina bupati ge ngaji ngadenge kitu sieun ulah ngaji ulah rekrut usia ki Golkar itu ngaji kerenyen moal hate sia ieu mah kumaha gitu sabarukna ngaji teh kumaha ieu nu hese teh ngarenyen atuh hate kos urang bawa ka awe kenyen ieu ka neraka kita supaya ngarenyen sieun kenyen ieu mah aya ka KPK sieun aya ka neraka henteu goblok tolol mun ka KPK mah sapira KPK temen lah saukur kitu heureyan mah sieun aya ku Gusti Allah boga neraka teu sieun ye ulah kitu cenah kieu kitu bae ja omongan sia teu ngarenyed ye cenah henteu kula mah henteu kumaha ngerejat biasa etik ayah tanda dek salamet ndek doa encan ndek Masya Allah paharai sieun ieu pamarentah kudu daya walau gaya bahasa patau sanajan seorang musana kafir dimi anu bayar upeti di negeri urang anu nyana nurunkeun kana hasapana tetap ranjam Masya Allah karim kuari malah difasilitasi ku pemerintah teh untuk orang-orang non muslim. Mengapa pabrik minuman keras tidak ditutup? Cek pemerintah penyediaan orang-orang luar. Mengapa di hotel dibebaskan penyediaan untuk orang non muslim? Mengapa dan mengapa dan mengapa penyediaan supaya jangan betah di negara orang dengan alasan seperti itu? Heg bae mangga bae buat kumaneh aturan-aturan anak emang Allah teu nyahoeun sakedeung deui umur sia pencet sia ku malaikat Israel hulu sia gepeng sia hayu sia geura ngeunah ku ari tuh deuk kumaha coba ieu urang ya Allah mantak waktu kula ditawar jadi presiden tuh hayang-hayang tuh. Emang saya nawaran presiden gak kiai juri baru-baru jadi presiden ay. Ijazah SD ge kabuana meureun teu kuat teu puguh nyikut jelema mukallaf merdeka pernah ngasupkeun hasapahna melalui palawangan hareup jeung pernah nikah anu soleh eta adalah muhson ambalayah ku ari di Indonesia ambalayah ku ari di Indonesia
nu pamajikan laporan ka kula salaki kula zina jeung tatangga salaki kula zina jeung simba salaki kula mabeukeun jasa jajan di luar lain hiji cikupan laporan loba jasa di bojong laporan ka kula loba beneran kula mah lain lalagaan jati terus sepatan teu teangan suka mantri doang. Insyaallah eta ku hebat-hebat deui suka mantri maksudna teu di dieu di luar mah terus mesti deh kumaha coba ieu ieu nu geus keur boga keneh pamajikan keur boga keneh pamajikan masih pamajikanna nyahoy ulah kaget lamun aya nu bebeja kieu ka kaula mah ulah kaget ye aya seorang wanita boga salaki booking ku hiji lalaki ternyata si laki ge boga pamajikan terus ditaekeun ke tempat tidur pamajikanna neuleukeun di dieu kumaha coba eta kula ge muringkak bulu jeung bulu handap ge muringkak deui ieu naon pamajikanna di dieu neuleukeun masyaallah karim gimana geus biadab satu ieu mah masyaallah daripada zina kos kitu mending kawin jeung nu sejen nyandung kajeun marah tanaon pamajikan he nyaokeun marahna nunjal kenapa daripada kos kitu atuh mending kawin je cecekna doraka ka bakal ngabohong we lah dibandingkeun jeung zina mendingan kawin nyandung habak zina gitu mah kudu aja masyaallah disaksian kudu kolot kudu pamajikan eta pamajikan teu naon dimake nu batur teh nu laporan ka kula ieu mah banyak heuh jeung wartawan jeung aing hebatan aing kumaha gitu masyaallah kusabab naon kan minta perlindungan pamajikan ande ka saha aing berlindung susuganan we beureun ku kiai didoakeun kan gitu susuganan nya lagi setengah hate ka aing ge sarua masyaallah karim biadab lain lalagaan ieu aduh cikula suami ibu tidak ka dieu suami ibu tidak ka dieu maksudna tita nyandung pamajikanna tita ka dieu nu saurang tah mun pamajikanna kitu kunaon supaya ieu pamajikanna teh diajak ngaji ka mana bae nah saya tetep pernah ngaji cekiana cek salakina nu laporan ka kula pamajikan kos kitu juli dituna kos kitu laporan deh masyaallah kari biadab mah mending nyandung aman nyandung mah di dunia rariul ge di akhirat mah aman sia sareri ge kos nu becus nyandung kada boga dongeng di akhirat jelema ngarumpul kabeh triliunan manusia tanya ku malaikat hei manusia hayang ka mana ieu karumpul di dieu surga cek malaikat lamun seperti kos kieu ye ka surga hese teknya antri hiji-hiji hese sakaligus ge hese maka ieu aya aturan ti Gusti Allah nu gagah waktu di duniana nu berani waktu di duniana misah belah katuhu anu teu gagah teu berani belah encak cak lalaki berani naon ieu berani nyandung awewe anu di dunia dicandung salakina anu berani nyandung katuh anu di dunia teh nyandung kenca insyaallah maksud lalaki ieu lamun dikakatuhkeun ka sorgana ti heula wah mantap nu nyandung angkat jempol 4 awewe nu dicandung kakatuh lalaki nu nyandung kakatuh suami istri hai geusau siap aya jelema nyolonong kadinya set cek malaikat sia nyandung teu henteu
ieu teh mana iman udah ditulakeun ka surga nu nyandung kula titah ka dieu bae ku pamajikan cakna ieu tuh di ditu teu bisa cek malaikat teu bisa kula dipaksa keur ka dieu bae cakna mana pamajikan tuh gerokeun mere ku malaikat gerokeun nah kunaon salaki titah ka dieu bae aya beti heula cakna teh bantu nyandung ku kula di dunia waktu di dunia nyana tidak nyandung teu daekeun cakna geus titah imang si titah teu daekeun bae benar sia waktu di dunia titah nyandung bundeg ge kakara indeg doang nya geus nyen kokoprak cakna teh hati sih kunaon dititahan ka dieu bae cek eta awewe bongan teu boga keberanian cakna padahal malah teu kula marah bae sampira awewe jabuktina batur ge nyararan dong marah henteu naon tan mata ku kula titah kali itu we bongan teu berani waktu di duniana tah malaikat ku sebab teu berani jadi kula ieu paderi ka sorgana berarti itu ribut wah ribut tuh belah kenca malaikat ke tenang ya kudu udah ribut nyalahkeun ka salakina pamajikan ribut didinya asa diteruskeun dongeng nyeradun kabeh ya malaikat nenangkeun jelema oh ribut naon ini pake karibut bongana salaki teu boga keberanian cenah teh tungtungna mah kami panderi ka sorgana oh didegung-degung upah majikan sia-si canung aing keur ieu atuh sia marah bae teu marah ge moal kebal aing janung geus ge marah ge moal naon dah teu nyandung tungtung mah panderi ka sorga cek awe minggu hareup aing moal ngaji Allah ribu pas belah kanan segera surga sedih kan nu kiri sedih tuh geus kieu geus nasib cak salaki atuh kalau bawa ngomong lah tuh geus mantep ke pas pintu pertama anu nyandung adil masuk yang tidak adil segera ke jahanam wah sia tadi aja pendek nyandung terjadi bohong aing jana maksudnya aja duduk kencak itu ketejaradi kunaon itu tejaradi tengah romongnya nah tengah romong cari cing pancena ka sorga itu makan gak terus tuh itu mah terus iko ente itu mah nu terus nu jujur jeung adil nyandungna aisyah lah ngomong tungtung nama aing teh heula ka neraka tah kakara dirinya lalaki ieu teh itu kadena aing teh nu mantek teu nyandung geus teu adil iya tuh kakak usahakeun bae ceknya tuh itu bagus kunaon untuk ka surga boro-boro di akhirat urang di lapangan terbang itu jidah bae King Abdul Aziz neuleuh jelema berangkat urang si berangkat ta moal batur berangkat urang berangkat ta moal eta sakitu ge endeu ka Mekah kumu imah surga nu nyandung bisa adil dadah ka urang ngadadahan sial di urang baongana sia keur ieu teh nyandung mantep jasa tuh cak nu di kiri tah rasakeun kana teu adil jahanam legeg ku sia heula jadi nu nyandung diheulakeun nu adil ka sorgana ti heula anu teu adil ka nerakana ti heula alhamdulillah ya rabbil ada tunggungan lu di kencat eta darariuk bedame nya kalah orang salah kabar bae tuh jadi lu maka dararaka kitu dengan itu nu teh heula maka bita cek nya geus nikmat jasa tah jang pertimbangan orang wari
kira-kira geus meujeun nama usaha aing keur rada maju awak sehat aju awewe na aya nu daek dicandung deh atuh jandung masalah eta sorga Masya Allah asana hiji bae mah aya nu balik ngaji ke nawaran ka salakina hiji bae mah meureun aya lah kayak ditunggu laporannya aduh ayo kuatnya laporannya rariweuh bae nu nyandung teh eueuh nu ngeunah eueuh nu laporan ngeunah eueuh ribut bae nafsu padahal hirup di dunia yang moal kebal sanajan harta babagi ge jatuh dahar-dahar kene cenah beusi kacokot kuno ngora deuk lila emang deuk lila hirup di dunia aja moal atuh ceuk urang ngobala lager bae sih itu tah aduh tah malaikat tenang gas cek malaikat tugas saya telah selesai soal pernyandungan coba ganti deui malaikat mulai Masya Allah aduh lah cenah kiuci cek kalau kos gitu kan mah asal kebagian kos gitu bae julah bae la fasidin tekudu dihad jelema anu musod melalui pertikahan anu pasid nurutkeun ceuk kaul Allah zain nikah kanyindun kebenaran waktu pertikahan teh lain make wali nu bener nu kuduna bapana ai prak nu ngawalian tatanggana bapana aya tah ieu pertikahan teh pasid atawa eueuh make saksi pasid teh pertikahan teh atawa saksina teu adil pasid neizah teruskan ngalaksanakan rumah tangga tidur bersama mus ngan barang ditaliti horenganan hajunya zinah jeung nu sejen zinah jeung nu sejen ban muson tah barang ditaliti horenganan pertikahan zauj jeung hindun ieu nikahna pasid ketika Zaid zinah jeung Sarwiti ieu teu kudu dihad sebab teu kudu diranjang sebabnya nak statusna bener mukalaf merdeka tur pernah nikah dan pertikahanana pasid akadna sebab teu aya saksi atawa teu aya wali Masya Allah wal asahhu wallahu a'lam bishawab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق
wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabila ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Allah alam billahi sa'usuku dasabbakan nagaskan sunan ayat saking ayat insu dalail kubrati tegese pirang-pirang dalil kekawasan insun anil masmu'ati wa gaya saking sakehekan denda melan liane masmu'at alladzina yatakabbaruna ing ngake kang pada sarombong ya ladina kabeh darumade ya ladina kabeh fil ardi ing dalam bumi bi ghairil haqqi kalawan orana haqqa bi an akhdhalahum kalawan yang tangainakeun ya Allahum ing alladzina fala yatafakkaruna maka orana talafakur berpikir ya alladzina ya ing dalam arti biha ing dalam ayati biha ing dalam ayat wa yarawna lamunainya liya alladzina kullayatin saban-saban ayat lain bila maka orang iman kenya alladzina biha kalawan kulayat wa yarawna lamunainya liya alladzina sabilar rusydi tariq rusdi ing dalam dalam benar pituduh al-huda tegese pituduh alladzi ja'akan takayalati min 'indillah saking sanding Allah la yatakhiduhu maka orang alap ya alladzina hu ing sabilar rusy sabilan ing dadalan yaslukunahu kang ngambah ya ladina kabehu ing sabil wa iwarawna nabinyali alladzina sabila ghayyin dalam lacut dalal tegese sasar yatakhiduhu sabila maka nalap atau ngambah ya alladzina hu ing sabilal ghayy sabilan ing dadalan zalika utai mangkana sorok megaskeun bi annahu iku tetap kalawan satuhune alladzina kadzabu iku ngagorohkeun ya alladzina kaba bi ayatina kalawan sakayat ingsun agung akan wa anha ghafilin lan ana ya alladzina anha saking ayatina iku kang lali kabeh taqaddama mitlu terus dari madingin apa umpamane kanu anha ghafilin walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habatat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun ya alam bin maradi walladzina kadzabu lan yatawakkalkan pada nagara walladzina kabeh biayatina kalawan zakawat insunan walil qadin akhirah yang mu'min akhirat allati zikta ba'sa gurilan wa ba'sa butat aw batalat iku lebur batalat tegese batal sia-sia apa amaluhum pirang-pirang pagaweane alladzina ma'amiluhu fid dunya tegese barang kang ngamal ya alladzina hu ing maing dalam dunia min khairin saking kebajikan ka salat rahim kaya salat rahim sadaqatin dan sadaqah fala thawaba lahu maka orang ganjaran iku mawjud lahum kada alladzina li adam syartihi orang syarat ya ma'amil orang nama tegese orang tujzauna dan yujzauna dan balas ya alladzina kabe illa angin jazaan babalas maka ya'malu cara barang kang ana ya alladzina iku ngamal ya alladzina kabe bila takdzibi wal ma'asi saking agorohkeun dan pirang-pirang maksiat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam dakwah kepada umatna kepada kaum tetapi Kanjeng Nabi Musa nu sakitu dahsyatna ketika Kanjeng Nabi Musa berlawanan jeung Firaun umat nanyaho
dongeng-dongeng Kangjeng Nabi Musa ngadongengkeun kaum Kangjeng Nabi Lut umatna ngadengekeun ketika Kangjeng Nabi Musa ngadongengkeun kaum Ad umat ngadengekeun geus lah pokona mah nu baheula onam ieu Kangjeng Nabi Musa perseteruan jeung Firaun bahkan Firaun digejebul di laut kasaksian ku kaum tapi tetep baik kaum buang kawarah mah masih kene loba nu teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi lah aneh kumaha ayeuna tuh urang mah kamujizat ningali urang teu amprok jeung Kangjeng sakigeus luar biasa alhamdulillah ya rabbil masih kade aya ulama nu ngadongeng-dongeng Kangjeng ngadongeng-dongeng mukjizat sanajan bari jeung dihalang-halang ku Muhammadiyah ku Persib dihalang-halang ulah kayakeun maulidan tetep maulidan hayang nyahos pak terjang Kangjeng Nabi nu mondok onam ustad kiai santri nyaraho di lembur mondok henteu pannyana ngaji henteu deres we ku muludan mah aju kiaina teh nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun teh tahun baru nyaritakeun teh nu kararitu bae kiaina opo kabehan caritakeun Kangjeng Nabi cara geus biasa ayu bae caritakeun Kangjeng Nabi deuk ucapanana tah deuk kelahiranana tah deuk perjuanganana ayu yang ke Allah anu mere hidayahna mah ieu ubat Kangjeng Nabi Musa pohara luar biasa tak cek Gusti Allah saurikum daran fasikin Musa kaula bakal nembongkeun karanjeun kabeh kauma taranjeun kabeh darul fasikin daerah-daerah negara-negara nu dihuni ku jelema nu pararase yene anu disiksa ku Gusti Allah Firaun berikut penganut oge jeung kaum Nabi mulai lita'tabiru bihim supaya dipake kacamata itibar Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah kalamah dina poe Arepah anu agung tanggal 10 Kangjeng Nabi Musa diberi oleh ku Gusti Allah mukjizat yane kitab Taurat satebah nu kamari geus dijelaskeun dibawa ku Kangjeng Nabi Musa disampaikan ka umatna cek Kangjeng Nabi Musa maju mundurna urang hirup di dunia untuk menempuh akhirat ieu tergantung kumaha nurut jeung teu nurutna kana ieu kitab Taurat di dieu teh aya mauizah di dieu teh aya perintah di dieu teh aya larangan hati-hati salila urang hirup cek Kangjeng Nabi Musa kudu make aturan kudu melalui kitab Taurat Masya Allah hanut kemeh Kangjeng Nabi Musa besertu jeung Firaun tetep umatna aya bae nu mahjual bakal loba nu teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam insyaallah ya Rabb eta Taurat dibacakeun ku Kangjeng Nabi Musa didawahkeun ku Kangjeng Nabi Musa tapi tetap bae umat teh aya nu ngabayeur tidak kitab Taurat teh hayang ngadengekeun saya ti aja masyaallah aya anu malu-malu kucing ngadengekeun teu make didengekeun teu make ya aya anu bener-bener ngadengekeun bari make jadi kos kitu bae situasi kaum Masya Allah tiba heula ulah kaget lamun kuari kos itu terhadap kitab suci Al-Quranul Karim aya nu anti jasa habis aya anu henteu aya anti mangan boga ge henteu tak ka Quran boga ge henteu
di imah teh kitab padahal Islam tapi mun ditanyakeun aya Quran tahu berarti kan boro-boro maca aya ge tak Quran. Ya Allah ya Rabbi, aya nu boga kitab Al-Quran di teu di luhuran lamari datang ka bulukan teu dibuka-buka aya Quran dah aya anu dibaca tapi pangaruhan bahkan di dosa bakoh bahkan lamun muruban manya nangis ngajengik-jengik rajamannya gitu kene tapi Al-Quran nu kunyana dibaca teu mangaruhan ka jiwana teu mangaruhan sama sekali. Di Istiqlal dibacakan Al-Quranul Karim, di Al-Azhar dibacakan, di kantor dibacakan, tapi sudah aya pangaruh cara pel mah henteu sama sekali. Bae pangaruh aya anu pasti aya anu biasa-biasa di kampung dibaca Al-Quran perubahan sautak setik dibaca Al-Quran berubah setik dibaca Al-Quran berubah terus geus puguh aduh langsung maca langsung berubah langsung maca langsung berubah gitulah tiba lagi ulah kaget mentek ieu urusanna kitab Taurat cek Gusti Allah sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq ulah di marabi kaulan agung cek Gusti Allah bakal mengkolkeun ka jelema-jelema nu sararombong adigung-adiguna di muka bumi mengkolkeun tina ayat-ayat kaula bi ghairil haqqi tanpa alasan bian akhzalahu secara dihinakeun ku Gusti Allah. Masya Allah dipengkolkeun tidak ayat didengungkan kitab Taurat diadengekeun setik-etik acan bahkan anti karena kitab Taurat kafir berarti aya anu dibacakeun kitab Taurat teu milu teu memahami sanajan iman tiba heula sa'asrifu an ayati alladzina takabbau kunaon ieu mantak dana dipengkolkeun ku Gusti Allah cek manehanana kaya aya di aing jabatan aya di aing jabatan jeung wilayah aya di aing kakayaan aya di aing kagagahan aya di aing tata kerajaan aya di aing masa aing kudu nurut ka Musa nu mawa kitab Taurat teu hayang aing teu iman takabur kuari emang etan tetalala kabur kitu bangsa jelema-jelema anu kafir Yahudi Nasrani kuari ka Al-Quran takabur teh hayang teu iman nyana sama sekali sebab naon gengsi nu kuari sarua bae pejabat gengsi nyana maca Al-Quran teu hayang isuk-isuk teh kapan hari santri mau usah kiai maca Quran bagus jasa manta subuh teh ya Allah tarariis negara lamun geus itu pada subuh teh langsung maca Quran bismillahirrahmanirrahim yasin sadaqallahul azim saayat ge lumayan keisukan deui a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim toha sadaqallahul azim biasa pamajikana ge nya senyum bae tereh ka kamu maca Quran deres ieu mah lain suk-isuk olahraga mandi ngopi garokok koran geus koran atau HP kotrek gitu kene hook amat tawaktu Masya Allah ya Allah ya Rabbi gengsi tidak maca Quran Allah takabur pokoknya mah lamun geus takabur geus anggis-anggis nana ieu nu mantak embung ngaji ge jeung urang embung nyana memisahkan deui takabur ieu nu daek ngaraji ka dieu mah jelema-jelema anu emang sabenerna teu boga duit lamun ditajak ku urang sia duit teu boga sia jabatan sia naon aing mah RT acan kabeh gara itu lah hiji dua nu lurah nu PNS hiji dua bahkan camat hiji dua ge aju kalalabur deui bangsa sekda bupati mah teu aya ngaji
enggak saya mah teh hayang cenah ngaji da kudu ka Cilongok aja oh saya di ditu ngaji roban teh ya cenah ka Cilongok kitu roba cacak-cacak ka dieu teh roba kumaha sia ya tuh cenah teu kudu ka Cilongok da roba atuh aing mah hayang dalekeun roba teh sia ayo tidak sakitu doang sakedeung deui paes ya sarua jeung aing sarua orang bakal parah ieu urang mantap kumpul di dieu ge ieu teh urang teh ngaji henteu kumaanan ngatu baca teu bisa diuk-diuk atuh aing menyangan ganjaran gua kuari da peureum ieu ngaji peureum sugan we di akhirat ge ka surga di jembatan Siratal Mustaqim peureum datang-datang di surga batu gara-gara aing ngaji peureum mantep ya cekena tidak ada masalah aing aja asal paminggu hareup papareureum kabeh aduh Gusti Allah dumatak dipengkolkeun ku Gusti Allah lantaran boga panyakit sombong adiguna nilai kiai teh hina nilai Quran teh hina buleun baca Al-Quran buleun memahami Al-Quran kafir secara mutlak Yahudi Nasrani Kristen Protestan Katolik Buddha Hindu dan lain-lain sebagainya takabur padahal manyahna nyahoan karena keaslian Al-Quran karena mujizat Al-Quran jero hatena emang nyana teu henteu percaya kitu kana Al-Quran percaya Masya Allah Karim percaya jasa geus dijelaskeun ku para ulama salafus sholihin teimanna Yahudi teimanna Nasrani kajahulan api-api bodoh padahal nyahoan nyana ketika nyana takaburna Paulus asup Islam ketika nyana takabur setelah Paus si Benedictus bener tante sih ngomong eta pokoknya gitu bagus lah aing inget ka Mede jadi Medenitus kadangin kurang itu hoi lain sabodoh aing sia-sia kuari haus dekat Islam deh bae bingungan kuari Amerika nu ayeuna ge geus aya kan rencana asup Islam kuat ketika nyana baca aslina Taurat jageningan teu aya berbeda jeung Al-Qur'anul Karim Masya Allah Kardinal lo diutus di Amerika di Roma ka dieu kemudian masuk Indonesia masuk Bogor masuk Sukabumi debatlah jeung almarhum Kiai Haji Sadili Ang Sadili Ciberem debat seminggu 2 minggu sampai sababaraha minggu ternyata hidayah masuk Islam setelah masuk Islam nyana mengembalikan uang di Roma sebabnya na utusan kemudian nyana menta jadi warga negara Indonesia sebab kad itu teu aman aya di Sukabumi diberi hidayah ku Gusti Allah Masya Allah kan anu orang Belanda teh pemain bola Belanda sini kiai eta penyahuan gitu nah ulah ngomong sia ulah ngomong masuk Indonesia di Indonesia kaget jara begitu datang ke Indonesia loba nu make samping loba nu make baju kos gitu make itu siapa cek jangan muncak bahasa urang mah kayak kayak potongan begitu banyak amat di Indonesia akhirnya dibejaan bahwa itu adalah santri-santri ustaz-ustaz kiai-kiai di mana rumahnya nyana diajak ke salah si kiai di Bandung ngobrol debat ngelain debat ngobrol asup Islam eta nu kula keur hajat aya orang bule orang Amerika tama penyanyi eta kan asup Islam taruh abah kula keur hajat pertama tak penyanyi wah eta luar biasa pan hebat eta asup Islam debat aja kawin kurang masalah loba jasa di orang di orang Amerika dulu di Indonesia asup Islam teh loba jasa orang Belanda di Bandung asup Islam loba jasa kula ngomongnya bahasa Inggris sebenarnya bahasa Sunda gua isin tungtung nama ayo bener eta keur paganten di itu di Yogyakarta ditanya gua where do you come from Bandung ayo nanya Inggris Masya Allah what is your name ceknya Abi Asep
atuh urang isin cek urang emang di mana ya aduh di Bandung jadinya banget Belanda ngomong Sunda di mana cenah raos cenah lamun tuan sareng sambal sareng kerupuk ya ieu mah tuh paseh amat Sundana jauh ka sambal segala kerupuk waduh eta asup Islam urang Belanda Masya Allah Karim loba jasa hidayah araras ya Allah ya Rabbi kunaon tak dilegitkeun takaburna ketika leungit takaburna memahami Al-Quran indah luar biasa nu mantak lamun aya kiai geus paham kana Al-Quran udang ti peuting ajunyana maca Al-Quran ngalengis ulah kaget isuk peutingna ngalengis ulah kaget terus ngalengis pamajikanna ge ka 3 peuting nanya kakak maca Quran haju ceri kuna bohongan teh diizinan cak pamajikanna tukang teh kapaham orang tadi izinan ceriknya kan wah urusan bos itu naonan teiman ke Kangjeng Nabi Musa teiman kana kitab Taurat takabur sa'asrifu an ayati tidak memahami kitab Taurat lantaran sombong adigung-adiguna sa'asrifu an ayati bari manehananya sombong nabi ghairil haq emang aya nu sombong hak atuh aya saha Gusti Allah mah sombong teh hak cek Gusti Allah al-kibriya'u ridai wal usmatu izari sombong solendang kaula agung pakaian kaula awas Gusti Allah wa man adani wahidin minhuma fi wahidin minhuma saha jelema anu ngarusak hiji bae di antara dua yakni nyaruaan ka aing puguh sombong aing dipake ku sia takabur teh nu aing dipake ku sia awas sia ku aing balangkeun sia ku aing ka neraka aing teu beunang sombong qadartuka finnar qadartuhu finnar sombongnya majeuna cek Gusti Allah aing mah aing mah langit bumi langit termasuk sia atau sombong teh majeuna pakaian aing mah al-kibriya'u ridai hak sombongna atawa takaburna kaburan batur at-takaburu lil mutakabbir shadaqatun aya jelema di hareupeun urang ngomong sadaek-daek bae bodoh jasa ngomong ya aing ngajak jendet teh Masya Allah ika kota itu mau duit 10 juta 20 juta mah teu betah terus aing mah teu betah aja hirup teh aju aing mah jasana lamun teu dahar di restoran upang mahal-mahal aing mah hirup teu betah jasa geus kieu meureun hirup aing ku Gusti Allah dibere kakayaan nu pohara budak pohara jasa jika aing mah lamun teu kawin deui aing mah teu betah aja hirup lantaran jang naon tuh gagah aya di aing dunia aya di aing atuh matak naon sih sesenangan di alam dunia buhara amat urang ngadengkeun hareudang jadi urang ngomong sia mah kakarag sakitu lah udah segi omong-omong tuh sawah ti dia ka ditu sabaraha hektar hitung sia emang sa atuh sameureun kan pangitungkeun we ku sia nu ti dia ka ditu tuh coba pangnawarkeun ka jelema-jelemana sabaraha duit bejakeun hayo sabaraha duit sa meterna hayo tanyakeun sia lamun ditanyakeun atuh geus geus tanyakeun masa bodoh sia lain dibeli atuh henteu gawe nanya-nanyakeun dibeli henteu taya takabur lil mutakabbir sedekah nyadang lamun nyana takaburan deui ti aing mah masyaallah ieu barang boga silat barang boga penca alhamdulillah jelema asal ngadu jeung set aing sabaraha kali gelut menang bae gelut siapa wah aing mah nyana datangnya ditiupna puh ajur jelema udah bongan sia takabur beres wae kakara gede datang doang can kungsi aing mah can kungsi ngajotos can kungsi nangkis doang ditiup doang bae masyaallah lenyap hilang tanpa karana nyana geus ngomong aing teh ngomong jeung sia teh takabur hareupeun aing
Sodako kita kos pagede-gede omong. Tapi coba-coba takabur karena kitab Taurat, coba-coba takabur ke Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Kumaha si bentuk takaburna? Wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Lamun maranehanana ningali kana sakabeh ayat, kana saban-saban ayat la yu'minu biha, maka sama sekali teu percaya. Padahal Kangjeng Nabi Musa teh memehna luar biasa ngabejakeun kaula teh nabi kaula teh rasul. Kemudian manehanana dipanggil ku Gusti Allah nyahoeun, dibere kitab Taurat nyahoeun, tapi ketika dibacakeun saban-saban ayat wa yarau kullayatin, lamun manehana ningali kana saban-saban ayat la yu'minu biha, setiap ayat iman sama sekali. Takabur, kafir bang, teu iman. Masya Allah. Aya kula jeung la lamun cek tukang alimantek mata bila gages kanyahoan di dia teh aya lapad umum kula aya nafila. Jadi berarti di dia teh ada umum heula nafi, berarti umum musalab ngaranna. Aya salabul umum, aya umum musalab, aya umum nafi, aya nafil umum. Ieu mah ngaranna umum musalab, umum nafi. Geus kajawan. Jadi ieu mah maknana aya kula fardin min afradil ayat. Teu sama sekali teu aya nu diimankeun bae. Mun manehanana ningali kitab Taurat, saban-saban ayat, setiap ayat sama sekali la yu'minu biha, kafir secara mutlak. Tiba heula geus sekarang itu. Masya Allah. Geus kafir tama isa asrifu an ayati ku Gusti Allah. Takabur teh yang keladi takabur. Pengkolkeun teu hayangeun sama sekali. Kos kuari Yahudi Kristen teu hayangeun kana Al-Qur'anul Karim. Bahkan aya nu abangan di urang disebut Islam lain, disebut lain Islam, janyana teh campur baur jeung Islam. Boro-boro sekelas urang dihandap di luhur. Wallahu alam Islam, wallahu alam lain. Nu dilaluhur. Lantaran kumaha atuh? Atuh kos karari itu. Teu dulu salatna, kadang-kadang ka masjid mah ka masjid. Tapi teu dulu salat, ngilu jeung manehana jeung Kristen. Ngilu harus ke sekarang itu bang saha wallahu alam jalo bajasa urang sebagai rakyat nontonnya anak geus kos sekarang itu bae kajian antepkeun bae senang-senang manyana kos kitu jeung ge bakal paeh kapanggih jeung Allah samarukanana manehanana teh moal kapanggih kitu jeung Allah kapanggih keun bae manehanana urang si hade bakal kapanggih jeung Allah. Tuh nomor kahiji nyana iman sama sekali kana kitab Taurat. Wa sabilar rusdi la yattaqu sabila. Nomor kedua lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh, kana jalan-jalan pibenereun anu datang ti Gusti Allah. Ye mabok teh haram, ye zina teh haram, ye korupsi teh haram. La yattakhidhu sabila, manehanana teh daek ngambah kana jalan pituduh sia-sia aing bae. Termasuk jelema nu iman kana kitab Taurat ketika ngainstruksikeun mabok haram. La yattakhidhu sabila, tetep bae mabok. Zina haram. La yattakhidhu sabila, tetep bae zina. Korupsi haram. La yattakhidhu sabila, tetep bae korupsi. Baheula ieu baheula kos kitu. Baheula. Haju lamun kuari kos karari itu berarti tetesan baheula. Asli tetesan baheula. Bejakeun kuari Al-Qur'anul Karim teh ngalarang mabok. Wa yaru sabilal rusdi, lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh ti Gusti Allah sampaikeun ku para kiai dina Al-Qur'an ge kos ye kade
mabok teh haram. La yattakhidhu sabila. Tidak kembah karena perjalanan pituduh mabok bae. Sampaikan ku kiai ku ari Al-Qur'anul Karim kada ulah zina wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Tetap baik. La yattakhidhu sabila. Maka manehanana tetep bae henteu nyokot jalan pituduh. Zina bae. Hei, maling teh korupsi teh ieu teh haram. Wajib jihad. Bejakeun ku para kiai tetep bae la yattakhidhu sabila. Tetep bae korupsi maling bae. Eta geus dibeja-beja kade ulah sok ngeridik haram sakedeung urang di alam dunia aju di akhirat ku gara-gara ngari itu urang sebur ka neraka jahanam geus dibejakeun ngajeger-jeger kana ceuli ya tun aya kiai nu ngamenangkeun ieu dihijikeun jeung kiai nu ngamenangkeun la yattakhidhu sabila geus teh ulah didengekeun ki uci kos kitu mah enggak sama urang-urangnya namanya anak ngaji mah ngaji baik tapi urang ulah udah pakai kos gitu nama hese orang kan butuh galer butuh gitu ngerit mah kumaha tuh urang hese capek kan geus lah aja lah kayak di neraka ge meureun urang sapotong gitu atuh sia ide ku ka neraka sapotong emangna pugu cenang ge dijigir nyerina kabeh cenang dijinggir jerina kawak bisul dibujur jerina kakabeh jerina kakabeh itu sia ka neraka ngan sacangkeng hayu sia emang dicangkeng galuhur moal panas nah golak sia ka jeung kawage tetep la yattakhidhu sabila teu daek nyokot jalan pituduh teu daekeun sama sakali kurang kumaha ku ari informasi tentang mabok makin menjadi berjamur ayeuna dispuguh mabok minuman mabok obat baheula mah aya larangan-larangan kuari mah lamun urang ningali ka toko-toko minuman aman biasa sebab nyana ngomongna penyediaan orang non muslim yang itu domisili di negara kita supaya nyana betahun segay ay erek mah la yattakhidhu sabila diskurang kumaha informasi Al-Quran disampaikan mui disampaikan depan disampaikan sepuguh para penceramah terus pengajian tapi tetep bae la yattakhidhu sabila teu daek nambah melaksanakan jalan-jalan pituduh malah nyana baris nyana ngomong lagi kararieu urang ulah wakang ngaji jang ora keneh udah wakang kayak geus kolot kakara kurang ngaji riweuh urang ngaji mah asana hararese bae ka dieu henteu meunang ka ditu teu meunang ka diharam teu iya tuh urang di mana senang mah ka diharam ka ditu haram duit urang dipake naon geus ulah wakang ngaji ulah wakang kukula di daerah dia ge aya jelebong nyokot duit bang puluhan juta diajakan ngaji teh aku babaturan urang ngaji ka Jelongok mau lagi ngaji ka Jelongok sedung dong aing nyokot duit di bank geus teu nyokot duit di bank karena aing ngaji ka Jelongok teh kan ngaji na aing mah jeung biasa-biasa bae jeung anu teu ngaharamkeun duit di bank teh kan kabeh teh ku ceuli kula aing teh ya urang mah kieu belah kulon aya belah kulon di mana musuh aing nyaho rahasia aing emang nyana bebeja henteu emang saya nu bebeja nu bebeja dah sombong amat sekali-sekali aing sombong aja we aya jeung nu kos gitu sugih embungeun ka pangijing kula mun lain amprok bingung eta mah kitu teh kebeneran kiai ho biasa amprok masa salaman nya salaman ngan teluk bare duit ieu di kula ge moal narima nyana lamun mere duit ka aing moal trek kahandap duit teh bakal meletik aduh Gusti Allah tapi kula bendo tuh dengan karunia ya Allah wa rabbi harta geus ambalaya kemudian atuh ayeuna ngana geus rada kolot ya Allah ya rabbi tetep bae jahatin nurani namanya nage hayang salamet jaga di akhirat teh malang geus jadi haji
tapi terus bae nyana neangan duit tina duit nu kos karari itu usahana Gusti Maha Kawasa Gusti pangbukakeun hatena kaya aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana tapi di akhirat batur-batur sekelilingna ka sorga nyana ngagejebur ka neraka betapa meureunan sedihna bukakeun Gusti hidayah teu bendu emang bener bentu bendu salah urusannya anak atau dunia-dunianya usah-usah ngan karunya sebab orang mah yakin jasa ke Al-Quran Al-Quran prostitutnya gak gejebur tuh gejebur gimana mau saya salaman jangan selamat datang gejebur ceknya naon dia gejebur itu rahasia orangnya ada kecauti lah iya tah wa iyarau sabila rusdi la yatakhiduhu sabila terus dibejakan pohara luar biasa tetap iman percaya tebake dimimitian anak kumanehan anak tembung maca Al-Quran kabelah dia daek nama maca teh kalantaran kabawa kusiat situasi model bulan Ramadan kabelah dia ngamati daekeun memahami karena maca Al-Quran ikut cerita Quran belah dituna ieu Taurat Al-Quran sarua kapan orang maca Quran teh lamun urang tamat sampai sapeting apakah hebat henteu lamun teu berubah jelema bebeja alhamdulillah bulan Ramadan makula teh bisa genep 7 kali tamat bu masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi manehanana akhlakna teu berubah teh hebat henteu hebat emang hebat henteu alhamdulillah ceuk kiai bro tasawatan Al-Quran geus 7 kali tamat gula sebulan puasa masyaallah si anu mah teu tamatan-tamatan acan tolol tah jelema eta teh dilarang bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur eta teh karasa katunyana pangaruh mun cara obat jadi mah geus kebal pangaruh sama sekali puyeng dibere bodrek tambah puyeng dibere prokol tambah puyeng dibere aspirin tambah puyeng ieu budak kudu disuntik mati tuh pengaruh Al-Quran dibaca pengaruh kawak nanaonan tapi orang maca saayat doang haji berubah awak kurang hebatan saayat dibaca kurang ayat Quran ngan saayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah al-qari'atu ari kiamat naon eta kiamat al-qari'atu mal-qari'ah naon ari qari'ah kiamat mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah nyahotan teh anjeun kana kiamat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur yauma yakunun nas manusia kal farashil mabthus seperti bangbara anu halaliber seperti hewan nu laletik halaliber seperti kupu-kupu seperti siraru kalau luar tepugu arah ke mana kos itulah bayangan kiamat balik deui urang napak al-qari'atu mal-qari'atu ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu ka'inil manfus gunung sakitu kokoh gagah tapi di poe kiamat ba'ala lajur jelema hilir mudik berangkat kaler berangkat kidul tepugu arah ka kulon kawetan masyaallah kal farashil mabthus antara manusia teh perintan aing di dinya teh ieu kiamat masyaallah balik deui
Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Paramat kiamat. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Menjelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa hawiyah. Lamun berat ka kenca bakal asup ngejebur ka neraka hawiyah narun hamiyah. Oh aing bakal ka neraka ya. Insyaallah ditapakura mulai ngala wudu siut ka Allah aing besi ka neraka jam 11 kene geus ka masjid batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid pas batur daratangnya na hees ku getol-getol tah eta rada tapakur balik deui nya maca Quranage eta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sedih ngalami sadaqallahu kadang teu nyampe dibaca negingan al-qari'atu mal-qari'ah doa tapi asup ka jero hati saminggu sabulan tapi berubah salat tampil nyana terus sedekahna pohara asa endek kiamat asa isuk jadi mimitian kiamat mah urang paeh. Mantap Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna kiraha kiamat Tuan maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat sekali tengah jawab Tuan Syekh hari kiamat kiraha sih tengah jawab katilu kali Tuan hari kiamat kiraha seberat tereh apa angel kan cek Tuan Syekh ulah nanya kiamat bagus jelas bakal di Al-Quran menjelaskan sia-sia bakal manggihan kiamat moal kebal deui sebab kiamat kurang mah paeh sia kiamat karana tuh nanya deui nya ngomong getar-getar ge bae mangganing Tuan sewa salus ngomong bae kan sakecap-cap sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat jelema mah dimimitian teh paeh eta kiamat Umatak diceritakan kiamat bahasa teh jelema teh mumpae naler hidung ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalamatkeun diri mumpae pae mah teh kudu kiamat isuk page toge sia bakal pae eta kiamat. Wah bener atuh sih urang-urang menceritakan kiamat tuh itu tambah jelas seperti yakin ngan waya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an ngan ieu urang menghadapi pae eta geus mulai kiamat atunya kiamat mah lain ku pae bae urang nyandung menceritakan ku kolot ya teh kiamat subuh sarua teh kiamat kanu ngoran teh kanu kolot teu padahal imahnya na bangun nyana enggan kolot sieun tung-tung es di WC itu kiamat subuh karena kiamat Masya Allah. Nah bandingkan jeung maca Quran satamatan sapeting, bandingkan jeung maca Quran saminggu sakali tamat, bandingkan jeung sabulan puasa 7-8 aya 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung maca surat Al-Qari'ah tapi berubah ieu hebat nu maca Quran ngan sasurat atawa saayat loba wali Allah maca Quran tilok darah rahmatnya nama saayat maca Quran anu nyentuh ke jero hati nyentuh asal dibaca bae surat eta masyaallah leuleus hate nu mantap surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumat malam Jumat lantaran di dinya teh nilai-nilai neraka
sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir illa fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu. Eta kapan lain lalaga Masya Allah. Thumma la yamutu wa la yahya sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra mata yamutu fiha jelema bakal asup ka neraka teu paeh. Ya Allah, wa yatajannabuha al-ashqa jelema nu cilaka nu di duniana teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Kumaha caknya bae, mabok terus, zina terus, maling terus, kumaha caknya bae, hak-hak batur teu dibikeun ka nu bogaana kumaha caknya bae asqa. Wa yatajannabuhal asqa alladhi yasla an-narul kubra, bakal diasupkeun ka neraka nu pohara jasa. Hak batur dipaling ku nyana, hak batur cokot ku nyana, hak batur dikuasai ku manehana. Teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim. Wa yatajannabuhal asqa alladhi yasla an-narul kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Di jero neraka disebut paeh henteu disebut hirup henteu. Ieu bakal tah Balik deui nyana macan, masyaallah karim. Tapi haji berubah jana. Horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeunlah ka nu bogana. Horenganan lain nu aing sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana. Jarempan aing ke di akhirat wa yatajannabu al-asqal ladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka, tapi jelema anu bersih mah bahagia. Nikmat aing hayang kanu nyebrang ka ayat mu eta tah. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, berubahnya nak aing daripada ka neraka. Minta hampura ka jelema nu pernah dizalim, minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana. Moal kebal aing hirup di alam dunia. maca surat Sabihis teh jadi berubah. Baca deui ku nyana, baca deui, makin berubah nyana maca surat Sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make bandingan si eta. Quran katalar dibaca kunyana tapi terus baik duit ku lain hakna dileglegan bahkan zalim ka batur ngomongkeun batur bandingkeun jeung nu teu talar boro-boro talar maca ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu timbul bae kasombongan bae mah terus teu talar turang kula geus dikunyem-kunyem bae talar tapi teu berubah si ieu mah ngarasa aing boro-boro talar tapi berubah tak lu mantap loba kiai baru bisa dalil tapi tidak berubah kasombongan ada hai jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu di lembur nus kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji gorenganan bakal paeh itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh ajong ke dahar mah kumaha Allah bae lah aja Allah ge ngurusan aing aing keur orok ge teu usah jadi bere dahar bae tah eta keyakinan luhur tuh berarti ya luhur dah orok ge teu usah sugan kacaritakeun orok boga pabrik cingu henteu orok ge nya keseuteur aya anu tani sugan tani hektaran henteu tapi jadahar bae manehanana aing lah geus nyarupaan ka orok bae lah engke ge meureun aya geus dibikeun eta mah ka masjid keyakinan luhur jasa eta mah pow parah teh hebat wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi mun tambah keyakinan ibar jelema mah ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta heuy ka masjid tuh deuk ngecor kayak mah pandeuri krami kayak mah pandeuri minta tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hade lah kudu musyawarah paling urusan donatur soaling mah geus engke mah hasil lah bae aing informasikeun ku sia ka aing aing mah lamun ka ditu pan mere salah aing geus paling mah geus ditu terus bae ku sia tuh eta nu sarugi we eta naon eta
maca Quran mah terus bae di imah, bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli nanaonan dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu mawazanuhum yukhsirun. Wah, haju langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan dibaca deui wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahan pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan naon awewe maca Quran tamat tapi teu nawaran nyandung naonan maning sayat aya jelema macangan sayat bang fangkihu ma qabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba' tuh baca deui ku jana baca deui jana aja ngadeukeutan salakina kak dengikeun ayat ieu ka ieu bisi kakak teh nyaho ieu fangkihu ma qabalakum maka kudu narahi kamarana kabeh maka wa qabalakum anu kakaresep masna deuk siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba deuk siring 4 mangga jaca kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu kak atuh amalkeun aduh mah dakwah teh kudu jauh-jauh eta ngadawahan salaki geus kitu bege isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan ka da kira ngamalkeun ayat eta kak asana kiamat ujianna keur panas ge galeda jinjel ge tah saayat tapi bermakna berfaedah tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah naon dia maksud baca Quran teh di jero Al-Qur'an teh aya nyaritakeun sabar aya nyaritakeun zuhud aya nyaritakeun qanaah aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir nyaritakeun munafik nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Qur'an nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah nyaritakeun tentang sekitar kehidupan tauhid budaya sosial dan lain sebagainya eta lah Al-Qur'anul Karim haju nyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun kus pamarentah urang dibaca Quran tapi teu pernah dilaksanakeun teu naonan saayat baca tapi ayat dampakna ieu nu mantep deres teh kieu cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sige tilok tamat sok ditapak Quran tilok deui teu siapa pamustungan tamat henteu tapakur henteu iyalah wa iyyakum ayatul lahi biha ningali setiap ayat tetap keimanan wa iyyakum sabila rusdi lamun manehna ningali kana jalan pituduh la yatakhiruhu sabila wa iyyakum sabila wa yatakhiruhu sabila lamun manehna ningali kana jalan-jalan lacut jalan-jalan sasariat takhiruhu sabila malah nambah kana jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya na kabita ketika manehna nyaritakeun tentang kitu bang nyana kabita nyokotlah ketika nyaritakeun tentang korupsi berjamaahnya ngalaksanakeun ketika tentang aya awe anu jualan anu nyewa-nyewakeun nyana coba-coba jadi jalan-jalan ghaibah ditempuh ku nyana wa iyyaru sabilal ghaib yattakhidhuhu sabila baheula umat Kanjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat tinggalin seketika can ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh tinggalin seketika can ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yattakhidhuhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Qur'anul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia gol zina mabok korupsi lah yattakhidhuhu sabila jana nyokot jalan ieu kunaon ieu zalika bi'annahum kazzabu
biayatina wa kanu anha ghafilin. Ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kawwabu bi ayatina. Memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaulan lagu khusus kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin. Jeung aya lae teh jelema teh terhadap ayat-ayat Taurat. Seakan-akan jelema teh kos nu poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make Anggap jelema poho kos kitu teh. sarua ka Al-Qur'an Ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopin. Kumaha bakalna itu jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat. Walladzina kazzabu bi ayatina wal liqa'il akhir habatat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulayan kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggina ayat disangka teh moal bakal diudangkeun deuk bakal moal kapanggieun Gusti Allah. Eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggih jaga di akhirat. Habatat amalun sia-sia pagaweanana. Naon nu kunyana dipigawe waktu keur di dunia nyana pernah nyeun kahadean silaturahmi ka dulur-dulurna, nyana pernah nyeun kahadean sedekah, nyana nyeun kahadean hibah-hibah dan lain sebagainya, babantu dan lain sebagainya. Urusan-urusan di dunia peduli terhadap kemanusiaan, peduli terhadap kesosialan, nyana iman habatat a'maluhum sia-sia pagawe. Sarua kuari hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun balasanana eueuh deui kecuali pagawean nu punyana dipigawe di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga. Di dunia maksiat bakal disiksa. Pagawean-pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat, pagawean-pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat, inilah nu bakal keuna balasan ka manehanana. Sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim, Allah deui balasan kecuali pagaweannya na waktu di dunia teu bake kana Al-Qur'an eta bakal dibales ku Gusti Allah. Jangan ngabalir tidak Al-Quranul Karim bakal dibalas ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Quranul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Quran bakal dibalas ku Gusti Allah. Emang mau dibalas nyana kuari geus dedekeun ngadenge lah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram segala haram lah geus jararah jasa teh mah kos kitu paja Allah mah Ghafur Rahim budak pohara nyedekeun ka Allah. Gopur aing ya tuh lain kamu dulu kos gitu ya aing nyin aturan-aturanana tak urang keluar tidak aturan cilaka. Nah lamun baheula model kos itu bakal disiksa ku Gusti Allah. Penurut kana kitu kitab Taurat mau dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ku Gusti Allah. Sarua bae ayeuna ge kitab Al-Qur'an anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Eueuh balasan bagi jelema anu keur di duniana anti kana Al-Qur'an kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa kuari mah lolos engke bakal karasa mentak salametkeun awak urang teu nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang mulai kuari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun sabut membantak kaya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng membantak kaya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian nunggu Allah jelema nu bisa komunikasi jeung Allah jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah nage impian anu mararodel membantak kaya haol para ulama eta lah negeran negara negeran umat
saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai oh haul wali oh haul kangjeng mulai hate urang teh kangjeng teh saha ulama teh saha wali teh saha geus ulah nalikeun bidah-bidahna da penting manfaat aja urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah muludan bidah haulan bidah dan lain sebagainya giliran Agustus mah teu ngabidahkeun tahun baru manya tengah bidah malah nyana termasuk di jerona mulai jelema ngabidah bidah hawali aju nyana kamari milu tahun baru petasan jeung bajong-bajongna kunyana dijegur-jegurkeun gas bawakeun rantai jelema kos kitu rantai kaekeun ke tanggal kalapa ini geus beres eta sia kitu cenah teu kuki uci aing baru katempuhan itu gak bidah-bidahkeun geus urang mah terus bae kajen dibidahkeun ge malah mah urang ledek urang hei gimana ada muludan bidah nih pisang nih mantep nih pisang nih ya lu liatin dah lah udah soal ceramahnya mah kipudoling nggak usah diutarain yang penting pisangnya nih sanpres wow caknya nak lu bidah juga enak dimakannya kenyang gua nggak kasih lu masih ada berapa situ nanyain lu ya ini ledek urang mun lu ngabidahkeun ledek urang malah madahar di hari penjana nih ada semur nih semur bidah itu haram biarin pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini ada sholawat kanjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih iya ada yang Nabi salam alaika Rasul salam alaika kalau dimakan kenyang ini iya ada yang Nabi salamnya di sini nih oh ntar hati jadi terang bidah lu haram lu biarin bidah-bidah juga lu gua mau makan di depan lu ini gua jotos lagi lu parangsanya aduh tanya parangsanya semblon dah Malayu tolol la ilaha illa ma kanu ya'malun naon kurang dipigawe bakal kapanggih balesan jaza biqadril amal balesan kumaha amalna amal bagus jaza bagus amal jore jaza jore bagus loba jaza loba jore deui urang gede jorena gede deui jazaana nu mantap mumpung kuari urang masih diberi umur ku Gusti Allah diberi sehat urang pake neangan ijazaun beramal bagus engke masing-masing begitu urang di akhirat kapanggih ku urang Masya Allah ngintil-ngintil urang amal urang teh bisa pisah ti urang ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tatangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing titah idit kitu da idit cenah tuh nu aing mah deuleu kasep kan geus urang teh begitu ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kasep atuh tenang Kanjeng Nabi ge geus nyahoeun dah timbang langsung geus kadeuleu kasep nah ieu nu bermasalah ieu hideung amat sih amal aduh ya bau ya amal ya Masya Allah tah makaning mimilu kan jeung urang isin amat urang ti hudang ti kubur amal eta makan milu bae asup ka jero kubur milu hudang ti kubur milu ya Allah ya Rabbi mun di dinya aya judian mabokan zina korupsian betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta milu bae ulah elel bae ulah elel kikiratnya ada di luhureun pundak urang hei ulah kikitu aja isinin neraka jahanam ulah kitu paling jadi haji jahanam sia sarisi da irarisi biasa Masya Allah nantak wali tenang di akhiratna nyuan saya kira terus jangan begitu istirahat sebab nan geus boga nu kasep tenang nyana mah geus indah jasa geus nu kasep